Sugeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara. Para mitra anu mulia, mangga urang teraskeun deui hanca dongengna. Ayeuna urang kocapkeun para wargi sadaya biocoh harita teh para wargi pohara ngangresna ngabandungan manehanana lalakon jadi anak tetela geuning salah alamat para mitra sadaya ditamakeun kadukun Sukmawati datela geuning lain rek iubaran lain rek ditama anu tetela mah rek dijieun tumbal pohara ngarasa bagjana harita pohara nganuhunkeunana kana kabela jeung pitulung Eyang Sukmarasa nu geus ngajait katunggara anu jadi anak jeung katunggara anyeuna. Eyang kumaha Nyi Oco walona Eyang Sukmarasa bari imut. Abdi teh nganuhunkeun kana pitulung salira teh boh kapun anak ka boh ka nyiina. Oge kajisim abdi nanging naha kedah kumaha pilampaheun abdi salajengna ieu teh Eyang. Nah abdi kedah ngalaksanakeun pamaksadan abdi nu hoyong ngalabrak langsung ka si Sukmawati ataupun kumaha? Nya eta mah kumaha pamaksudan Nyi Oco we nu sanyana cing bejakeun. Caritakeun wakcakeun masing balaka ka Eyang Sukmarasa kalamali tumaros. Upami kawidian mah abdi teh hoyong tiasa jonghok sareng si Sukmawati. Hoyong ngawarah ka manehna Eyang pok Nabi Ocoh ngomong bari ti kekereket ngandung hawa amarah ka pihak Nen Sukmawati. Oh teu naon-naon ngan hidup kudu nyamur ulah nemongkeun jirim hidup seperti ayeuna Nyi Oco. Wayahna ulah wakah hayang ayeuna nya. Kinten-kinten iraha waktos pikeun abdi ngajorag ka si Sukmawati teh Eyang pageto anaki. Atuh isukankeun we bagian anak hidup jeung nyiina nu kadinya teh nepungan kasih Sukmawati mah pageto susul ku hidup ngan hidup kudu nyamur jadi jalma nu butuh ku pagawean tapi kapaksa ulah nemongkeun beungeut hidup cara ayeuna bahaya. Janten kedah kumaha tuh Eyang na kedah janten ini atanapi kumaha kun kumaha isuk we isukan kue yang dibejakeun ayeuna mah jongjon heula reureuh di dieu saheula anan Eyang aya picaritaeun ka hidup. Unyuk sumaha Eyang Piocoh teu baha kana kapalaina Eyang. Ari Eyang Sukmarasa ngagalindeng sasauran ditujukeun ka Nyi Titi. Nyi Titi anak king incu Eyang abdi Eyang walau Nyi Titi lalaunan. Wayahna hidup isukan miang kapadumukan Sukmawati salametkeun babaturan hidup nu aya di ditu kabeh nyaeta tilu mojang nu masih keneh dikerem ku si Sukmawati. Jabati eta paluruh ngeunaan ka Yanjang Darta atuh jeung pada baturna lantaran manehna poe ieu daratang kadinya. Nah kumaha ka aya nusanyana naon anu kaalaman kumaranehanana tang tuku hidup paris kanyahoan engke. Janten Kang Darta teh bade ngajorag ka Nen Sukmawati Eyang. Bener anaki Kang Darta ieu abdi Kang. Nyi Titi ngagerendeng lalaunan harita teh para mitra nyebut ngaran anu jadi panutan. Atuh puguh we kasawang ku manehna mangsa-mangsa nu geus kaliwat mangsa manehna babarengan jeung Jang Darta da bari silih simbeuh ku kadeudeuh. Atuh para mitra sadaya silih bere kanyaah nu taya papadana. Leng Nyi Titi ngahuleng rada lila bari panon mah rambisa bet ngadedak melang jeung salempang kana kasalametan nu jadi panutan. Sok sieun tinemu jeung anu kajadian nu teu dipiharep. Sareng saha tadinya teh anjeunna teh Eyang? Siga nama jeung si Odet katut Yang Udi. Duh kanya henteu nama nganu nyata hidup sing Titi rinti.
carincing pageuh kancing ulah rek sologoto dina ngoning yang harepan si Sukmawati. Lantaran si Sukmawati eta hiji jalma anu memang luhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Hidup pokona mah ulah sologoto dina cacarita anaki. Malah ngarah caina herang laukna beunang. Hidup pura-pura bager, jadi hidup kudu api-api nu kaduhung ku ayeuna kamari ieu hidup kabur ninggalkeun manehanana. Kumaha kira-kira kaharti ku hidup geulis? Kahartos eyang sumang abdi basja tumut janten abdi kaditu teh disarengan ku Nyi Inah eyang. Bener ada king bener pisan. Atuh ka Nyi Inah wayana hidup ulah terang-terangan nemongkeun jirim ka Nen Sukmawati. Lantaran sanyana diri hidup teh rek dijieun tumal dina peuting engke. Atuh dina poe isukan mun hidup langsung nemongan kana tangtu hidup bakal langsung ditewak. Kukituna supaya Sukmawati teu curiga ka diri hidup, mangka hidup kudu nyamur. Supaya Sukmawati teu nyangka yen anu bareng jeung Nyi Titi teh diri Nina. Diri hidup tura dina engke datang ka ditu. Diri hidup kudu pura-pura da jalma pireu nu teu bisa ngomong. Tur dina datangna kadinya diantir ku Nyi Titi rek tatama hayang cager tina panyakit pireu. Kitu pancen kudu dilaksanakeun ku hidup teh Nyi Inah. Unyuk cumaha eyang abdi mah moal bade baha nanging nyamurna teh kedah curah cumaha eyang. Pokna Nyi Inah dipungkas ku nanyakeun cara-carana nyamur lantaran manehna tacan bisa nangtukeun kudu kumaha-kumahana. Eyang boga cai atah meunang ngajian tur eta cai meunang ngala eyang saminggu nu kaliwat ti Talaga Pancawarna. Ye Nyi Titi geura bawa caina ti dapur nu dina gentong teh geuning. Mawa we sarantang da aya rantang di dapur cik kaditu anaki. Mangga eyang leos Nyi Titi harita keneh ka dapur ninggalkeun riungan. Atuh para mitra teu kungsi geus torojo datang bari mawa rantang dieu si ku cai. Aneh eta cai warna-warni lain sarupa cai cara biasa cai atah bari ngagenclak, tapi ieu mah diwangun ku 5 warna. Aya hejo para wargi sadaya, aya warna koneng, aya warna bulau beureum jeung warna biasa. Sok disimpen harita di payuneun eyang Sukmarasa. Boh Nyi Inah nya kitu Debi Ocoh lain deui ngarasa herana ningali eta cai warnana kitu. Bet kakara saumur-umur nempo cai warna-warni. Bari lain 2 warna atawa 3 warna, tapi ieu mah 5 warna. Sakedapan Nyi Inah jeung Bi Ocoh mencerong melong ka eta cai dina rantang bari jeung teu ngiceup-ngiceup. Da puguh ngarasa heran teh ngan Nyi Titi anu teu ngarasa heran teh da puguh. Basa ti heula eyang Sukmarasa mawa eta cai tepan manehna geus aya di dinya tur taku eyang Sukmarasa tos dikadalkeun ngeunaan hasiatna eta cai pancawarna. Engana carios cai dina rantang ku eyang Sukmarasa dibawa. Bari nyepengan eta rantang eyang Sukmarasa nyarita ditujukeun ka Nyi Inah. Nyi Inah, ayeuna hidup wayahna kudu si beungeut ku ieu cai pancawarna. Ngan ke ulah kaget lamun kayaana beungeut hidup jadi beda. Beungeut hidup baris ngebrehkeuna beungeut mojang nuliana. Ngan samemehna eyang sejatumanya heula ka hidup. Kumaha hidup ridho daek ngalaksanakeun ira rancang ti eyang anaki. Unyuk sumanga eyang abdi moal bade baha sejang ngiringan kana pangersati salira eyang. Bagja temenan eyang teh bunga amarwata suta bunga kagiri-giri ku ayeuna hidup daek nohonan kana pamenta eyang. Lantaran hidup nurut jeung ngetumut kana karep diri eyang Nyi Titi Nyi Ocoh sok saksian ku hidup duaan. Mangga eyang cek Bi Ocoh. Atuh Nyi Titi ge nya kitu keneh nemalan. Gereyem-gereyem eyang Sukmarasa gegereyeman babacaan.
katingali husuk na kertos kitu lajeng nyodorkeun eta rantang nu dieusi ku cai pancawarna rajeng sasauran lirik naker. Sok ayeuna menggera si beungeut tah eta hidup teh anaki mangga eyang kalaran tiasa deui prak nyina harita si beungeut ngumah beungeut ku cai pancawarna. Nyi Titi jeung Biocoh naha napas bari panon mencrong teu ngiceup-ngiceup hayang ngalalajuanan hayang nyaksian kumaha jeung naon nu baris tumiba nu baris kaalaman ku dirina Nyi Inah nu geus si beungeut ku cai pancawarna. Aneh bin ajaib ari rengse Nyi Inah si beungeut na rengse dibaseuhan ku cai pancawarna saharita beungeut Nyi Inah jadi robah. Lain we borokna leungit limit tapi ge beungeut Nyi Inah salin jinis jadi leuwih geulis, leuwih cahayaan, leuwih gumuleng batan tadi. Katara kaya Nyi Inah leuwih ngora jadi leuwih pikar sepeun. Boh Biocoh pon kitu deui Nyi Titi ngarasa sugema oge ku nyaksian kaya Nyi Inah nu ngadadak borokna cager. Malah beungeutna apanan jadi limit jadi cahayaan. Najan kitu tetep ngarasa heran ari wujud beungeut Nyi Inah jadi robah mah. Tong boro jalma saliwat dalah Biocoh jeung Nyi Titi ge nu bieu babarengan kana tantu moal apal moal nyangka yen eta teh Nyi Inah. Sedeng Nyi Inah na sorangan tacan apal kana beungeut manehna ayeuna. Najan kitu da beda karasana komo barang ku manehna diusap. Beungeut jadi lemes antukna manehna ngucapkeun hamdalah sababaraha kali muji syukur kanu agung ka Allah Subhanahu wa taala ku aya dirina ayeuna dadak sakala cager teu ngalaman kajadian naon-naon. Geus Nyai, geus si beungeut mah geura eureun bager. Sok Nyi Inah nu narantang si beungeutna harita eureun. Nyi Inah tungkul bari hatena pinuh ku rasa kabungah pedah geus cager tina borokna. Najan kitu manehna tacan apa tacan sadar yen ayeuna beungeutna robah beda ti asana. Mun ayeuna para mitra operasi plastik oh gitu. Eta beungeut jadi robah para wargi sadaya. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Eyang Sukmarasa harita cumarios deui Nyai tetela. Alhamdulillah pamaksudan eyang dikabul ku mantena, dikabul ku Nu Maha Kawasa. Ngan ulah aneh lantaran ti sajabana beungeut hidup jadi cager tina panyakit baheula. Henteu pinuh ku borok cara baheula oge beungeut hidup jadi robah. Engke mun geus rengse pamaksudan urang sakabeh cita-cita geus tinekanan. Insyaallah ku cukang lantaran cai pancawarna hidup baris robah deui jadi Nyi Inah. Nganya kitu kayan hidup tetep cager teu ngalaman boga panyakit. Ret eyang Sukmarasa ka Nyi Titi bari sasauran, Nyai simpen ieu rantang ka dapur atuh caina mah piceun ke ka dieu deui bari mawa kacanya. Mangga eyang. Teu baha Nyi Titi harita keneh ngaleos ka dapur bari mawa rantang dieu si cai pancawarna urut si beungeut Nyi Inah. Sanggeus tepi ka dapur wur cai urut ngubah beungeut Nyi Inah dipiceun kaluar. Rantangna dituna deukeuteun habu sedengkeun Nyi Titi ngaleos ka kamar paragi manehna najan kasebutna saung. Anu gedena teu sabaraha tapi kaayaanana para mitra taya bedana jeung imah biasa bae. Diwangun ku sababaraha kamar nya di antarana aya kamar paragi manehna salila manehna matuh di dinya. Geus nyokot eunteng maleos ka hareup deui song disangakeun ka eyang. Mangga eyang nyangakeun, cing ka dieu anaki. Gap ku eyang Sukmarasa eunteng teh ditampanan. Lajeng disangakeun ka Nyi Inah. Song tarima ieu eunteng Nyai heug pake ngeunteng ku hidup. Ngarah hidup apa ka diri sorangan kayan beungeut hidup mangsa ayeuna. Nya eta hidup keur nyamur teh.
mangga eyang Nyi Inah teu bahagap di tampanan eta enteng leutik henteu ngangkekeun deui terus dipake ngeunteung kebeg teh Nyi Inah ngagebeg lantaran dina enteng nu katempo lain beungeut manehna tapi beungeut nu lian najan nya leuwih geulis di manehna tapi manehna teu apal ret ka Eyang Sukmarasa Eyang geuning beungeut abdi teh janten ayeuna mah kieu bener anak king tapi moal matak naon-naon geulis hal ieu nu dipamrih ngarah si Sukmawati teu apaleun ka diri Nyai ngarah bisa gancang ngahontas sakabeh cita-cita diri Nyai hayang nginsapkeun si Sukmawati sakali deui eyang ngabejaan yen lamun dina kayan hidup nu biasa sigana bahaya geus nyantong anaki lantaran diri hidup dipenta kumah Cakrasena bari kudu diala nyawa heula nu matak wayahna salin jenis heula nyangke kana tangtu robah deui mun sakabeh permaksudan urang geus dinekanan anaki kumaha kaharti kahartos eyang sumangga abdi mah ngiringan moal bade baha kana pangersa eyang janten enjing abdi mios sarengan teh Titi bener anaking kitu pisan penta keris iblis salametkeun nu aya di ditu kalayan paluruh di mana ayana Nyinani jeung Nyi Wiwi bantuan Jang Darta si Odet jeung Jang Udi sugan ku cara disanghareupan kulobaan mah aya hasilna aya mangpaatna ngan sakali deui hidup mun geus aya di ditu kudu api-api kudu pura-pura jadi nu pireu nu teu bisa ngomong kumaha carana we eyang mamasrahkeun ka diri hidup anaki sumangga eyang sim abdi bade tumut pok Nyi Inah bari dina hatena manehna geus pohara ngageremekna hayang geura bisa papanggih jeung Sukmawati rek pura-pura jadi nu pireu bari siga nu nya butuh kubar atawa hayang dicageurkeun ku dirina Sukmawati padahal mun aya waktu nu alusnya di dinya manehna baris ngayakeun balitungan baris mulangkeun ka nyeri ku maotna nu jadi indung oge mulangkeun ka nyeri ku maotna Mang Adar jeung Mang Suhadna ayeuna mah Eyang Sukmarasa sasauran ditujukeun ka Nyi Titi Nyi Titi dina mangsa hidup engke datang ka ditu hidup ulah ngarahkeun teuing nu hayang mulangkeun ka nyeri malah sabalikna hidup kudu pura-pura can apal kana kayan hidup jeung kulawarga hidup pura-pura teu nyaho yen bapa hidup geus tilar dunya nu tetelah hidup kudu siga anu hormat ka Nen Sukmawati sangakeun Nyi Inah ka Nen Sukmawati bari sebutkeun Nyi Inah teh ngaranna Nyi Santi sebutkeun Nyi Santi geus lila teu bisa ngomong alias pireu hayangnya ho manehna bakal nyahoeun atawa moal kana kaayaan sanyana tah kitu Nyai muga-muga Nyai sing bisa ngalaksanakeun usaha hade-hadena kitu Nyai unyuk sumangga eyang abdi sejatumu tema Nyi Titi bari geus kasawang kumaha kaayaan nu jadi panutan sok sieun ke eleh ku bisaya dukun iblis Nen Sukmawati dina mangsa geus culuk kapadumukan di pasir Samoja ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso para mitra anu mulia kuayana geus reup-reupan obrolan eureun nepi ka dinya heula kalayan kuayana wanci geus magrib sarereang ngalaksanakeun salat berjamaah sabada bieu abdas ku cai pancuran wae tukangeun bangunan saum jadi salat berjamaahna memang si eyang minangka imamna kitu mamungna tiluan yoco Nyi Titi sareng Nyi Inah kitu mangga urang teraskeun para wargi anu mulia urang tuna heula kaya Nyi Inah nu geus robah rupa bari ngaran jadi Nyi Santi kuaena hasiat cai pancawarna ngariung sareng Eyang Sukmarasa dibarengan ku biocoh katut Nyi Titi
isuk narek ngararancang pikeun miang ka pamatuhan Sukmawati. Bari yakin ni Inah alias Santi nyamur jadi jalma teu bisa ngomong alias pireu. Kacaturkeun ka aya Nyimas Centring Keling harita tuluy ka kalayangan yang nganyi Inah nu kumanehna teu kapanggih di Guha Warudoyong Pasir Caringin pamatuhan manehna salila ieu. Nyimas Centring Keling geus berkakalera dur ka kulon atuh koloyong ka kidul barabat bakawal belah wetan bangberat ka belah wetan ngajugjug ka bae ka unggal tempat ka unggal madhab jauh ningalkeun pamatuhan manehna jauh pohara ti pamatuhan Sukmawati tapi aneh dirinya Inah tetap teu kapanggih padahal manehna geus ngaluarkeun sakabeh ilmu panemu jampe pamake ngaluarkeun wawasena pikeun bisa mangihkeun diri deui beunyi Inah anu kumanehna baris disangakeun ka Sukmawati. Nganya kitu sakali ieu mah dirina bener-bener ngalaman apes bener-bener naas ni Inah nu diteteangan teu kapanggih keneh bae. Matak pantas sejeroning kakalayangan Nyimas Centring Keling bari jeung kukulutus segala rupa. Kurang ajar sia Inah. Maneh nyumput di mana ha? Kurang ajar sia aing can capek nyangan sia teh. Sia diteteangan teu panggih wae. Mangkaning poe geus burit sakedeung deui poek hanya kasinah can kapanggih. Aing karunya we kanen Sukmawati aing rek nuluykeun lalampahan ka tebeh kulon. Belesat lumampah ka kulonkeun pohara tarikna dibarengan ku angin anu ngaburu. Kacaturkeun Nyimas Centring Keling dina lumampahna harita. Sanyana mah geus aya di luhureun leuweung kadu. Pamatuhan Eyang Sukmarasa sapara kanca tapi ku kaampuhan ilmu panemu Eyang Sukmarasa Nyimas Centring Keling najan kasebut siluman gagah perkasa luhur ilmu jembar ku pangabisa manehna teu bisa nempo kahanap lain bae teu bisa nempo nyititi boh biocoh jeung bianah tapi jadi kersakeun saung pamatuhan oge teu katempoeun ku siluman Nyimas Centring Keling. Tungtungna belesat Nyimas Centring Keling ngabelesat deui ningalkeun wewengkon leuweung kadu bari ngarasa taak lantaran lalampahan teu ngadatangkeun hasil saterusna manehna mulang ngajugjug ka pamatuhan Sukmawati di Pasir Samoja. Para wargi dina perang antawis di Malvinas kitu nya. Inggris mawa alat-alat perangna ka Malvinas daerah Argentina gitu. Eta harita para wargi sadaya pesawat-pesawat Inggris teu tiasa kabaca ku Argentina. Harita para wargi sadaya kumargi ilmu panemuna Inggris langkung aheng gitu. Dugi ka pesawat ka kalayangan teu tiasa kabaca ku radar. Kedana mah kabaca gitu kada ieu ge ilmuna ieu para wargi sadaya. Atuh Eyang Sukmarasa kacida ahengna. Saluhureun ilmuna Nyimas Centring Keling jeung Sukmawati nepi ka teu bisa dibaca di mana ayeuna eta jalma. Padahal biasana lamun Nyimas Centring Keling meleng para wargi sadaya manehna maca ti kajauhan ningali ti kajauhan sok kagamar di mana di anu pon kitu deui Sukmawati nya kitu keneh namun harita mah teu tiasa kabaca poek merenung cek paribasana poek ngablegbeng we hideung kitu teu tiasa kabaca. Mangga para mitra sadaya tina masalah tadi Eyang Sukmarasa anu memang teu kapanggih ku Centring Keling ngalegot Mang Jaya kana pelawah perang anu memang teu kabaca ku radar ayeuna wangsul deui para mitra sadaya tadi masalahna nyaeta sing saha anu pinter eta nu ngunggulan mulangkung unggul numawi urang kudu jadi jalmi anu pinter ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Kacaturkeun Nyimas Centring Keling dina lumampahna harita sanyana geus aya di luhureun leuweung kadu pamatuhan Eyang Sukmarasa sapara kanca tapi ku kaampuhan ilmu panemu jampe pamakena Eyang Sukmarasa
Nyimas centring keling najan kasebut siluman gagah luhur elmuna manehna teu bisa nempo kahandap. Lain bae teu bisa nempo Nyi Titi diocoh jeung Nyi Ina, tapi dikeresakeun harita teh para mitra. Saung pamatuhan ge teu katempo ku siluman Nyimas centring keling. Tungtungna belesat Nyimas centring keling ngabelesat deui ninggalkeun wewengkon leuweung Kadu. Bari ngarasa taak lantaran lalampahan teu ngadatangkeun hasil. Saterusna mamanehna mulang deui ngajugjug ka pamatuhan Nen Sukmawati di Pasir Samboja. Di pihak sejen di jero kamar khusus para Gimujas Medi, Sukmawati menigeus teu puguh rarasaan. Jajantung beki ratu tutunggulan angen kegebegan ditenang-tenang ge manehna teu bisa tenang. Pangna kitu ras inget kana pamrelih mah Cakrasena nu keukeuh hayang narima tumbal ti dirina. Tumbal nu mangrupa layon Nyi Inah mangkaning ayeuna geus mimiti peuting. Sedengkeun Nyimas centring keling nu didaguanana nu diandelkeunana tacan aya datang. Hal ieu teu wudu ngadatangkeun ka bingung nu lain lumayan. Ngahruh bingung bari nyang hareupan parupuyan nu seunina masih terus ngulun. Ngeluun para mitra atuh nya kitu de menyan geus beak sabara buruntul mah. Nepi ka mulak eta tempat jeung nangtung leos ka kamar sare nu misah ti kamar eta ka sampah Jang Darta meniti bra sarena nang karak bengkang sajeroning nangtung gigireun nu keur sare Nen Sukmawati muji kana kakasepan Jang Darta tetela beungeut Jang Darta cahayaan aya maksud hayang ngagoler gigireun Jang Darta hayang ngalaksanakeun hiji permaksudan nu mandiri tapi nya kitu cara tadi berang barang rek antol ngadadak sakujur awakna panas. Gancang mudang deui leos tidinya ninggalkeun eta kamar. Kaluar ngajugjug ka kamar para gimanehna Mujas Medi. Sanes ngonci kamar nu di jerona dieusian ku Jang Darta nu keur sare. Jang datang ka jero kamar gek diuk menekung bari implengan museur ka pihak Nyimas centring keling nu tacan aya keneh datang. Dina kayan keur kitu seor aya angin luhureun imahna tekung silila pladug haseup kanol hareupeunana tur lila-lila haseup ilang ngajanggelek jadi tangtungan hiji makhluk jangkung gede dina paroman anu pikasieun taya lian Mbah Cakrasena ngahaja datang nepungan Enden Sukmawati. Waktos nasib